suara pales. Cing Pak, lainan bapak yang boga motor anyar sugan we motor ieu adian. Yang geus atuh Pak, ari kitu mah urang open BO-nya. Inspirasi Gandeng maneh, lenah yang boga adi deui. preman kampung. Mang, ojek we. Muhun ce. Kunaon? Siga nu geuring kitu. Muhun ce. Nuju kirang sehat. Naon anu dirasa atuh mah? Iya betung ce. Nyeletit. Sirah jangar bumi alam asa maluter. Awak ngeleper. Leta gararing, tetempoan ge ranyai karoneng. Tadi atos tuang heula acan amang di bumi. Mana we tos seminggu teka paraban. Naon tuh da eueuh keur melina ce. Pantes mun kitu mah sia kalaparan. Ya, balik Jung, meuli beas. Nuhun ce. Cek, ayo gosip anyar. Gosip naon, Cek? Cek, bisa. Nyangka naon, Cek? Ulah sok nyen penasaran. Cek, eta Mang Dadang ngareuneuh. Wah, manya, Cek. Cek, asli namanya Mang Dadang teh bager. Soleh, rajin salatna. Geus kitu, lamun ka fakir miskin ge lancar mun sedekah. Heuh nya, emang ngareuneuh saha, Cek? Ngareuneuh pamajikan anak. Nya heula ngareuneuh pamajikan anak. Pak, terbeting bapak naon atuh jeung uming kudu bedan. Bus, adi siang ngintip bapaknya. Anteu nempo we salewat bapak tengkung kugan. Gandeng maneh, lenah yang boga adi deui. Kamana budak teh malah leumpang weh. Arya, ayo made nanaonan. Cicing Pak, lainan bapak yang boga motor anyar sugan we motor ieu adian. Goblok ya. Om, kenaon ulang wae. Nongkrong atuh teh, geus teu sabar ye arek mangkat ka Palabuhan Ratu. Idih, gaya arek mangkat ka laut. Emang tanggal baraha mangkatna? Senin hareup, ngan teu nyaho tanggal mah tempo we Senin hareup di HP tanggal baraha. Hampura Om, urang mah meuli HP tahun kamari. Jadi eueuh tanggal tahun ayeuna. Meuli deui atuh, HP teh bea tanggal tahun ayeuna pos kalender. Oh, kunonya urang nginum kopi sok tara bisa sare. Sarua urang oge. Sarua teh bisa sare. Sarua urang ge lamun sare bisa ngopi. Ah, gelo sia mah geus aing mending indit. Mangga kitu. Cok, reka mana? Meninggal gitu-gitu. Kadi. Iya, Kang, reka dokter. Oh, reka dokter. Aya naon sih, Kang? Urang teh reka dokter ya, bisa kaburu tutup. Ari ucu arek naon ka dokter? Perasaan sehat-sehat wae. Aduh, kumahanya Kang. Urang teh era rek ngomongna oge. Era kunaon ieu teh? Nah make era kudu saha wae jadinya mah. Justru urang teh era bisa batur ka nyarahun. Ari era mah sok we bisikeun ka urang. Penyakitna naon ceu sok bisikeun. Heeh, hirup urang teh suarana pales. Gelos ya. Hamdi, kemana wae? Aya ceu, jeung duit lah. Jeung naon, Ham? Urang lamun rek sare kudu ngantongan heula duit euy. Nah, kudu ngantongan duit sagala, arek sare di hotel lain. Lain euy. Bisi urang sare ngimpi naik angkot teu bisa mayar. Urang ge sare kudu mau batu. Nah, atuh kudu mau batu. Lamun ngimpi naik angkot, urang kapanggih maneh, urang maledog maneh, Ham. Ampun ceu, ampun. Curang ngimpi, Ham. Libur sekolah ya? Wah, arek nanya atuh. Nanya naon? Ari BO teh naon, Wak? BO, ari BO teh bimbingan orang tua. Oh, bimbingan orang tua. Iya, bimbingan orang tua. Tapi nah hanya bimbingan orang tua teh berangkatnya ke hotel-hotel. Kan eta mah keur ujian. Oh, open BO teh. Ongkos les gitunya, Wak. Heeh.
ari kitu mah urang rek open BO nya. Ulah ih. Aduh, aing mah kumaha tuh ieu. Ih, aing bodo amat, aing pusing ah. Ih, budak teh ka ditu. Ari mana teh kunaon sia makan kitu. Aing dicarekan ceuk ku nini. Kedah naon sih teh? Peda aing nulungan. Emang nulungan naon di? Gegarana aing mentaskeun jalan. Aing malah dicarekan. Nah, tuh mak dicarekan. Peda nini nak mau mentas. Ku aing dipentaskeun. Nyarekan ka nini ka aing. Haduh, hanya leler aing emang tuh mama. Kang Ujang, kemana wae? Aya cek, cek kemana wae mah? Eta awak asa pikirin tuh mah cek. Puguh heueuh Kang, ieu hayang langsing kumaha acarana? Nya gampang, olahraga we cing rajin. Justru eta Kang, urang geus olahraga, tapi yang berangdang wae. Nya teu naon atuh berang dahang wae mah. Kajeun olahraga, hayang langsing tapi berang dahar wae. Nya kajeun berang dahang wae ge, ngan ulah dileg-leg. Boa edan. Om, cenah rek ka laut nya? Iyalah, rek jalan-jalan. Urang mah bingung Om. Nah hanya lauk di laut teu beak-beak Om. Ya heulah, mau beak-beak soalnya di laut teu ucing. Oh, berarti lamun aya ucing di laut, laukna bakalan beaknya Om. Nya moal atuh da ucingnya teu bisa ngojay. Om, mereka mana? Rek ngajarkeun ucing ngojay. Aduh, beak atuh lauk di laut. Cek, kunaon mana teh juga pusing kitu. Urang teh pusing geus hayang gawe. Oh, ngurus we gawe jeung urang. Gawe naon? Eta, gawe pura-pura jadi pemajikan urang. Baik teh. Kumaha ieu teh? Lamun urang kikieuan, terus dikieu-kieu, terus dikitu-kitu. Baik atuh, da pura-pura ieu, pura-pura asuh. Gelo sia. Terus di mana? Orang di geruan tengah liuk-liuk. Terus perawatan, Kep. Perawatan naon mah teh Hamdi? Iya bener teh glowing. Diga selebgram teh anjing. Asap glowing banget mana mah. Kayak gitu Kep. Geus perawatan ka ditu angger bener mah glowing. Arek glowing kumaha maneh Abdi? Paranti ngelap bujur panci dipake ngelap banget sia tah hideung siga bujur panci. Harap dah eta ngeleng teu kira-kira. Alusnya bieu matahari. Pas tadi sore, ada barang adem tadi. Nyamuhun atuh ham ngana ciptaan Tuhan. Nah, maneh ngaca. Naon tah urang ngaca. Kutukan Tuhan. Sampai sarua kutukan Tuhan. Iya begitu guys. Oke. Kalau di mana itu bantu bisa. Inspirasi di zaman ayeuna, preman kampung nuhuna kone nu pason dirawa karawa mulai tampil